Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Si Adai ukur nyerenge seuri. Kunaon ilai ngaron seuri dai? Cukus nari deui panonna mencolong ka si Adai. Ilaing mah pinter ngareka bahasa kawas Pangarang, Gus. Pangarang mah loba bikangna euy. Sabab loba nu kagemang gitu. Tapi ilaing mah mahiwa batu mah kabanang kudu gelis, ya mangadon. Sakadang muling anu kapencut teh. Si Adai ngekei seuri. Gandeng sakeblok ah. Sekali ngomong bebekeun ku aing sungut teh sia. Sungut si laing di popokan podok kotok sia. Kusna di kahudangkeun di amarahna. Ulah gampang nafsu, ulah gampang kahudang amarah, bro. Goreng balukalna teh gampang kolot. Lo gede amat mah. Dan juga pikiran tidak positif. Gampang amat. Najan kungsi teu hasil kana tareka, lain harti kudu rentas pangarapan atuh Kus. Urang teh kudu anggar usik diri ngejatkeun awak, ngolah akal jeung pikiran. Jangan tambah teu cukup hiji tapi kudu nyungsi ka unggal panayaan lah. Urang teh kudu usik atuh. Sabab urang moal apal jampe anu mati pagawasa anu matuh anu akhirna nyimimi teh bakal kabandang kabawa lalembutan aku ilaing Kus. Ai kekeum hayang ka nyimimi tapi ketang dah dengan bibisan nih Kus tong bening di dinya gitu dia ogat wah nyimimi kitu pokna si Adai nyaritana tatagna keranan. Puguh we Kusnadi tangkat colohok ngadenge kekecapan si Adai. Leungeun Kusnadi ngagaramang nyabak tarang si Adai bisi bae hareeng. Ari we ngomong bener dianggapkeun hareeng ilaing bagus ah. Dasangnya atuh bisi laing hareeng lantaran caitan soing ka cida bedana dai. Alah ngalageuna kawas pandita Kusnadi nyelenge seuri kagugu ku omongan si Adai. Ya hari perkara reka carita mah teu munggu aya di saha sabab jap jalma miboga pangabaru sewang-sewangan. Anu tembang anu penting mah lain kudu gagam dina nyiar tareka kudu pangkue dina nyiar ikhtiar. Ulah sumerah pasta samemeh sagala pandaya di kanan. Sing mah ngadawahan dewek sia. Heuh ka hati pisan kuring oge dae. Hanya syukur ka hati mah tuh. Seuri sablok ah. Alah terus statusna kumaha Cek Kusnadi kacida kata dina ku caritan si Adai. Asa kabeh makhluk nu aya di alam dunia geus dang lupa pasangan. Aya awewe, aya lalaki, aya bencong. Aya beurang, aya peuting, aya batre. Ukur ganti mangsa, Gus. Nungguan waktuna pikeun ngahiji. Itu deui dina masalah kahirupan geus dang ku pangeran dimilikan. Utok tongo walang taga cisir jangkrik gogodongan bes pasti dirizkian ku manterna mah. Cek si Adai nyaritana dari anak keran badi siji kolot mamatahan ka anakna.
Eta omongan selain aya ku tegep dae. Nya tuh. Orang teu ngasugun heureuy wongkeul atuh geus. Kudaya ya manfaatna lah. Teu nyangka selain boga pangaweruh anu luhung dae. Dewe kataji pisan aslina ya cekus nadi bari gogodeg ngarasa katarik ati ku omongan si Adai. Ya tong jauh-jauh contohna we Nyi Iroh tatangawing sarua dimilikan. Nah kumaha kitu jadi ge nonte nya Nyi Iroh randa hai geuning aya geus milikna mah nya ge Nyi Iroh randa teh murung weren. Tembal si Adai teu kireum-kireum keke. Eta mah lain dimilikan sakeplok tapi Nyi Irohna anu gatrik. Buah ku si lain sia dipencugna dasar palitan tulacis lain mah panon kusnadi bun celik ka si Adai. Ya angin pangeran lah ini ngama Gus. Angin pangeran. Harita teh sik dongeng teh mah geuningan di teh kapeprek suruh Gus minta diantar gitu takut jiranda teh kakanang kuning da nu boga muling nanti nyiranda. Alah ya teh poek Gus di teh da geus berakali kapeprek curug teh. Kita dia supkeun kana bujur muning. Hiji waktu nu kas ketelu kalina dikira teh bujur muning Gus. Cek nyirahna teh naon cenah ieu mah dae da lain bujur muning bae cek da ge lain curug. Ya gelo soplok geus kaminaan saya tambah dongeng Kang Ibing aing apa heda. Tembal si Adai ngagagak seuri. Lembur Cimanglid ngadadak leuwih rame tibatan ti sasarina. Nu daragang geus ngajalajar minuhan jajalaneun. Teu sirikna padukdekan pon kitu deui jalma-jalma geus balawiri minuhan sakuliah panggung hiburan. Dina poe eta pisan di bumina Raden Adeng bakal aya pintonan ronggeng mapag balebat. Sok sanajan pintonan ronggeng dimimitian dina mangsa peuting nu rek lalajo geus mimiti daratang ngalutkeun keuing ngabanala ti lain bobohongan teu kolot teu budak teu awewe teu laki teu benak teu caca. Raden Adeng salaku pamangku hajat tos nyiapkeun sabubuhan punggawa kademangan. Kumargi seueur wartosna samangsa pintonan anu narongkon ngadadak baru ringas. Ari Raden Adeng teh minangka rayina Raden Sasmita kitu. Anu nyepeng kalungguhan salaku demang di Palima. Dina dinten eta oge Raden Adeng namerengse nikahkeun putrana nyaeta Nen Lia anu ngengengkeun Raden Dadih. Putana Raden Amas anu jeung demang di Bingbin. Gimana dina mangsa harita anak pangagung geus pasti bakal menangkeun anak kegeden. Najan teu menangkeun putra menak oge saeutikna menangkeun anak jalma jegud anu loba pakayana. Jika entas sikapena mang eta we sapancauna sakalian. Ceuk hiji lalaki bari nyuplak duduk kuina. Mangga jang. mangga. Tah mangga tuh bade ieu kulusukna mangga jang cau ya cau lepok jang tembal boga warung. Gentak we nyeun si kopi bari ngawadahan sepancau. Mangga nyangakeun ya ceuk tukang warung bari nu si kopi jeung sepancau hareupeun eta jalma. Nuhun misal mang. Alah, ke jam sabaraha mang ronggeng teh di mimicianana mang? Pokna si lalaki bari ngarongkong kana sepancau. Ari ngopi layang jangan eta. Ngawidana teh wanci ngaluluh taneuh yang. Ngaluluh taneuh dek jeung bata mang. Ai si Ujang. Ya sakedap lah. Namun katinggal ku ajeun anu bade narongkong teh tos ngaralut sarumpi ya. Kedupi Ujang tigawi ti mana teh jang? Walun tukang warung ngabejakeun ngeunaan waktu pintonan.
sakalian tumanya ka eta lalaki. Ari kuring mah tika demangan bingbin mang sakantenan jaja panganten pamaget nyaeta Raden Dadih ka dieu kitu. Karasa tepuguh nya tepuguh laku nya ka dieu we mang aya hiburan lah bali susuganan we menang anu gelis mang. Tema si lalaki teh telamehna teh salah seorang nu milu nganteur ka panganten lalaki. Uluh cabih geuning jangnya. Duh. Ulah nya kitu jang pun mang mah tiasa ngabibisan ni ketang. Linggih dinu hajat mah sasah bade reuleuh asa tumarumpang di donjangnya. Cek tukang warung bari seuri. Kitu pisan mang. Kuring cecan ulang teh awahin ku panasaran we hayang lalajo si Panggal Muih mang meuni kasohor ka mana-mana kitu teh si Panggal Muih cacaka eta grup teh anyaran nya mangnya pokna si lalaki bari ngeseuli sanes ngalele wajang mangge sami hoyong ningal eta si Panggal Muih teh ulah mung saukur wartos we ti batur anu pajar gelis kawas bidadari jang anu matak nari kana birahi matak moho anu narongton ujang halah si mangge dek lalajo tukang warung ngagagak seuri dina wanci tunggang gunung dua kareta kuda arasup ka parangan bumi Raden Adeng anu kabeneran arai didinya raronghok hayang apal kanu datang. Ari anu datang tayalian reng-rengan ronggeng mapag balebat. Pribumi mapagkan anyar datang. Juragan Danu katingali kaluar tina kaeta kudana disalengan ku garwana Nen Idah katut Ratu Arum. Anu sejenna ge sarua kaluar tina kaeta kudana. Para nayaga jeung ronggeng anu sejenna arasup ka hijrohangan anu geus disadiakeun ku pribumi. Ari Juragan Danu sareng garwana Nen Idah nepangan ka pamangku hajat kairing ku Ratu Arum. Teras we sadayana marunjungan kanu arai didinya. Teu hilap ngawilujengkeun oge ka panganten. Juragan Danu sareng garwana bukek caralik. Kitu deui Ratu Arum diukna caket Nen Idah. Samangsa Ratu Arum muka tutup beungeutna. Kabeh nu arai didinya ukur pating colohok netep ka Ratu Arum. Raden Adeng sareng garwana Nenoni kalintang kagetna. Teu gaduh sangkian anu dilandi si Panggal Muih teh kalintang geulisna. Geulis bawani ngajadi. Pon kitu deui panganten istri Nen Lia. Kalintang katajina ku Ratu Arum sok sanaos pakulitan ajeuna ge sami bersih namung upami dibandingkeun sareng Ratu Arum mah katsida tebihna. Panganten pamaget Raden Dadih teu wantu neuteup lami ka Ratu Arum. Kaseunan kapenda ku garwana piraku name pisan ngadahup tos aya pacogregan. Kula teh ngarasa bunga pisan Kang Danu. Kahiji anak kula geus salamet. Ari nu kadua nama tayoyan wele Kang Danu geus nu ka dieu jeung reng-rengan ronggeng mapag balebat. Anu sasatna mah geus jadi sabibil hiji ronggeng mapag balebat teh. Kasaksen ku Kang Danu jalmi-jalmi geus pada datang teu suka ke siklukna. Berkah lu teh bisa ngahibur ka balalea
kitu kasauran Raden Adeng ngadugikeun kabingah manahna ka Juragan Danu. Akang ge sarua milu bunga deui. Bisa nyubadanan pangaki Rai Adeng sakulawarga di dieu. Kanomat we anu ngajaraga pintonan kudu kekep ya. 2 kali pintonan tepat siuh wae nu lalaju buringas teu bisa dikadalikeun. Walar Juragan Danu di sarangan ku Gumujeng. Dina eta wewengkon Juragan Danu oge nyuhun kencing langkung tartib, utamina mah anu ngajaragi samangsa pintonan. Margi tos 2 kali pintonan anu larongton teu boleh buringas. Jadi ngaliweuhkeun pikeun balarea. Kantenan we atuh Kang. Kula ge geus kadengin ulah lajo nyeun kaliweuhan atuh ku hal eta pisan Kang. Kula kan ngadatangkeun sabubuhan punggawat ka Demangan ieu teh. Ngawayagah kajadian anu teu diharep kitu tah. Utamana mah ya kula salaku pamangku hajat. Tapi ya kula ge bisa ngamalum ketang lamun ulah lajo ngadadak ribut teh sidik ngabukti si Nyai sakit gelisna, sakit gade bola. Saur Raden Adeng leret ka Ratu Arum. Nu dileret ukur imut ngagelenyu. Ya kitu pisan deui Adeng. Tapi ya mugi we di dieu macing leuwih tartibnya. Tapi akang ngarasa regreg ari aya sabubuhan punggawa ka Demangan mah ya teu melang teuing lah. Lain kunaon sangkan para penonton ngarasa puas lalajo nepikeun ka rengsena atuh salaku pribumi komo gitu tanya. Hayang nyugemakeun para penonton ai kitu mah dina kayan aman tartib. Nyari satu mah moal aya tungtungna sok enak mah geura dalah heula tuh. Sakalian we parasmanan lantaran kadahalan mah geus ngajalaglag tah. Kitu kasauran Raden Adeng miwarang ka para tatamuna sangkan taruang heula. Jangjang peuting geus ngalingkup. Cirining mang sabeurang geus lekasan. Di sakuliah panggung geus caraang ku cahaya obor anu rapag atau anu rapang meh diunggal tempat. Jalma-jalma geus ngalaliud minuhan tempat panglalajoan. Nu daragang saribuk ngaladangan anu jarajan, nu dagang balok, anu dagang peuteuy, anu dagang baso jeung sajabana. Di beh juru kawilang deket di panggung hiburan. Aya tu jalma keur aruplek ngobrol. Ari nu saurang mah diharudum sarung beungeutna ditutupan ku tergos. Tayalian eta teh kirahian anu dibaturan ku Soeb jeung Ukal. Sakumaha rancang harita basa di lemur sampayan. Lamun kirahian arek ngahaja datang kana pintona ronggeng mapak balebat. Kirahian banget ku hayang apal kasih panggal muih anu matak ngakeunceungkeun pikeun balarea. Teu di antarana panata acara geus naik ka panggung nu lalajo ngaradak cempe. Para wargi sadayana anu kusim kuring dipihormat ya. Langkung ti payun sim kuring nyangakeun salempang wano. Oge sim kuring teh sanes MC Matu anu biasa mah nyata nyeleutun ju katarjang asam urat mohon. Atuh ayeuna teh nuju dirawat di salah sahiji puskesmas. Janten sementawis anu janten pelataan sadanget ieu mah sim kuring. Mohon uding suruding mohon MC kenamaan ya. Anu palentos ka koncala ka awun-awun, ka culuk awun-awun ka koncala ka Jalabria. Langkung cipayuna sim kuring nyangakeun sampah wanoy. Dina aya kasemadan sim kuring nyanak amanat pamangku hajat. Nyaeta Raden Adeng, hajat teh kalintang bingahna. Tos rengse nikahkeun putrana nyaeta Enen Lia ngadahup ka Raden Dadi. Hatur kukituna para wargi kanggo ngebrehkeun ka bingah manahna. Raden Adeng sejanlangan hiburan ronggeng nyaeta ti lingkung seni ronggeng. Mapak balebat anu kawitna ci lemurna gerak
Ari pupuhuna nyata Jang Sugih anu kaya sanes putuna Kilendati ti Arsana sih. Urang bakal nyakseni kana pinton rogeng si Pangamui anu kiwali teh jadi kacapangan baraya nuju naik daun gitu tah. Ger nulalajo sarurak awahing ku bunga. Panata acara nulikeun di biantarana. Aduh, pada kisah ada pinton yang dimimitian gitu nya. Hai eta bo nu reuneus sok payun teh bisi kalayak bo. Hei tak mohon dipangkal eta ku sakit jaga ulah nyeuna bungkul jaga pamajikan teh kaluya bisi kalayak we. Secara satu satajana pinton dimimitian. Ki mereka nasukunan ki bisi tigulutuk. Kudu perlu bisa deh bah. Kuring miharap sangkan ieu pintonan teh cacap nepi ka rengse nulalajo cing tartib ulah nyieun kaliweuhan. Urang teh kudu ngahargaan kanu gaduh maksad anu ngaluarkeun dana sare sakedik. Mung sakitu di sim kuring mangga kaselaina wilujeng nyakseni pamugi ngaraos kahibur. Atuh ka para nayaga geraprung mohon atuh kanggo ka para pedali oge. Malihan mah asal diulingakeun ya sakumaha nu kauling ka urang si Pangamuih tos siap oge lilis deredet mohon telis deredet oge mohon nyaeta penari oge panirongeng tos siap kanggo ngahibur urang sadaya. Lepena sakitu kaselena wilujeng nyakseni panata acara nutup biantarana. Nulalajo sarurak deui bari kaleprok. Jang Sugih salaku pupuh lingkung seni ronggeng mapag balebat naik kana panggung. Ari kirahian waktu ningali Jang Sugih naik ka panggung teh panona ngaprileng ngemuka ceuceub. Jang Sugih teu baca carita ukur nepikeun pangging ka Nulalajo sangkan tartib ulah nyieun kaliweuhan. Waktu Jang Sugih cacap diantarana pamiri geus kadenge disambut ku halangna Sora Sinden. Ger Nulalajo sarurak deui bari pating saruit. Nyi entat jeung lilis deredet geus araya di panggung ngarengkenek. Duana nangeng kelak ngibing gerakanana geus leuwih hade. Kusabab minang dilatih duana ngagiplak marangan Sora pamili. Nulalajo saura kataji ku ibing nyeronggeng. Para tatamu aya kana limana marangan ngibing paronggeng. Disusul ku anu kadua ayeuna mah ti Nulalajo nu kabagian ngengklak ngibing marangan ronggeng anu nalai ka panggung aya kana opatna. Eta nu ngibing urang wala ya jeung disasarung taya kapatutna cek urang malah anu lawe atuh mapantos mare eta ngibing makejung make sarung sarua cek Nulalajo geuh deui ka nu ngibing sabab disasarung sian awarek ngarungkup ronggeng cenah mah nu madag make ronggeng make sarung eta tembal baturna bari seuri rengse Nyi Entat jeung lilis deredet non cicin geus ngarengkenek ngibing. Nulalajo sarurak deui ayeuh-ayeuhan. Kataji ku ibing nok cicin ngaringkig kepat ngalengkah lalaunan. Gerakanana nurutan Ratu Arum. Najan tacan sampurna tapi matak narik pikeun Nulalajo. Sokomo non cicin miboga rupa anu pantes. Para tatamu aya kana genepna nu maturan nok cicin ngibing. Nyi Entat jeung lilis deredet geus kadarinya deui ronggeng anu ngibing jadi tiluan. Ti Nulalajo aya 7 urangna nu ngabagiakeun ngibing barengan ronggeng. Atuh ger deui barat cakra Nulalajo sarurak deui beuki ngarasa kataji tur barungah ningali hiburan anu matak ngahibur. Ti ronggeng geus mintonkeun ka parigelan ngibingna anu dianti ku balarea
nyaeta si Panggalmuih geus aya di luhur panggung. Sakumaha biasa sanggeus salam hormat Ratu Arum muka tutup beungeutna. Anu geulis samprenik nanding widadari teh imut ngagelenyu. Jep. Nu lalajo ngaradak cempe kawas keangkat tincak. Kabeh penonton neuteup ka Ratu Arum awahing ku kasima ku kagelisan si Panggalmuih. Kirahian anu nangtungna teu pake jauh ti panggung, panonna morotot nempo ka Ratu Arum tetela lain ngasaukur beja lamun si Panggalmuih miboga rupa anu kacida gelisna. Imbit dempok biola cangkeng narengkeh lil papanting socana anu ngadilak sakitu hideungna jeung bodasna. Irung kubung-kubungan gado nog sapotong beungeut lir daun seureuk. Samangsa sora pamili geus kadenge disambut ku haleuangna sora sinden. Ratu Arum ngareng kendek ngibing ngagiplak bari nyeklan karemongna. Atuh ger nu lalajo saurak beuki tarik sawareh bari ajrag-ajragan bakating ku sugema. Soca anu geulis ngarindat matak tibelat marengan imut pangilutna anu ngagelenyu nu lalajo marilu seuri pangrasa imut kamaranehna. Ampun dekah sayeuan matak deung deuleun anjing. Bisa bae morotot deuleun. Aduh, ajil aing lah. Wan aing ge jelema beunghar ku aing hayang naon wae ku aing dibere asa jadi pawajikan aing teh sigeuli dia. Ceuk hiji lalaki bari ngusapan tarangna. Lain sok naon indungna euy, boga anak nepikeun keulis-keulis teuing kitu. Ceuk anu sejena panonna teu ngiceup mencolong ka Ratu Arum. Pamiri geus ancen layer mere tangara kagerakan Panggalmuih. Leungeun Ratu Arum ngajulang ngapak marengan awakna cengklang ka tukang. Sukuna ngageser saeutik. Ratu Arum ngakeang Panggalmuih imitna ngakitek ngacet dicentok-centok. Panon Ratu Arum meletet kawas nganti lalaki mere pamahudi. Kitu deui bibirna anu ruhruy-uruy teh ngarenyu bibir hanap digegel ku inyana. Nu lalajo ngaradak simpe. Panu nu lalajo baru celik aya oge anu nyekelan setting calanana teh naon. Panu nu lalajo baru celik letahna aya nu ngalel. Hatena ngadadak pating sarablak teu puguh. Awakna pating sariak kawas muriang panas tiris. Kirahian nepi ka ngagibrig sirahna lungleng tepuguh dumadakan tuurna nyorocod meh-mehan ngedeprak. Ger nu lalajo mingkin eak-eakan mararotah kawas kaedangan. Aya hiji aki-aki anu napasna reng hapranyu. Bagaimana bener calana teuing naon tah. Harita Rajo nanya ka si Aki, naon lagi Aki? Ditinggal dari Aki kelaka, tanya makan calana. Dengan lenjang. Geus teu kuat ejang.
Ya, akilek baik lah, wajang. Dan baik sini pel-pel oke ah, cek wajang. Oke, barang kia, wajang ah. Daripada aki ngerumpuyuk di dia, sampai ngagodong aki ah. Ya soal oke lah. Kadang-kadang nyakinya yang dekuan ah. Aki-aki ngalios balik nyot calanana. Ari Ratu Arum terus we ngagiang ngacen panggalmui. Para tatamu geus carengkat hayang maturan ngibing Ratu Arum, teu serikna parebut seli surung. Para punggawa kedemangan lain ngajaragakeun lalajo, tapi barun celik neuteup Ratu Arum anu keur ngakiang panggalmui. Nu lalajo geus seli surung jeung anu ngajaraga. Mimiti buringas teu bisa dikadalikeun. Jang Sugih jeung Ahmad nitah eureun kana yaga. Sabab nu lalajo mimiti maksa hanjat kaluhur panggung. Para punggawa teu walakaya sabab nu lalajo ka cida poharana. Jang Sugih geuwat buru ka Ratu Arum. Dituyun gura-giru asup ka Jor Imah. Nayaga pirat bari mawa pakakas pamilig. Aya nu manggul saron, nu manggul goong, manggul kenang, anu manggul peking, anu manggul rebab jeung sajabana. Sinen lumpat sieun kuna lajo nu mimiti buringas. Bruk panggung runtuh sabelah awahing kuloban lajo narai ka panggung. Para punggawa ukur bisa gogorowokan sangkan lajo ulah ngaruksak. Sang geus gogorowokan sapada harita